Mang, punten antara sodakoh ka dulur jeung ka indung bapa jeung kana musibah alus ka mana? Alus ka mana Jang Sep? Aduh, punten nya ya. Asa embut ke. Urang pilari heula Jang Sep. Manawi ieu mah Manawi. Asa emut pidawuh Imam Asyuyuti dina kitab Bugiyatul Mustarsidin. Atuh mantana ngadawuh cenah. Mana anna sawaba gitu. Sodakoti khomsatu anwain. Jadi sodakoh teh aya 5 pirang-pirang warna sodakoh. Tah sodakoh anu kahiji, nu kadua, nu katilu kumaha wawalesna ke urang buka Jang Sepnya sapali-sapali hiji-hiji. Nu kahiji mana cenah sodakoh ka saha ye nu 5 teh ye. Kasebatkeun ke aya ye. Mana nu kahiji wahidatun bi asroh. Nah, Jang Sep hiji ya sodakohna mah ngan dibalas ganjaranana 10. Keur ka saha ieu? Wahya cenah as-sahihil jismi, keur kasehat anu jisimna sehat, jasadna sehat, badanna sehat gitu. Nah, sodakoh ka jami anu sehat, jag beleg jag. Sodakoh aya wae wawalesna mah ngan 10 wawalesna ganjaranana 10 wawalesna sae kitu sae. Aya deui nu langkung sae anu kadua, kan 5 sadayana 5 Jang Sep. Nah, punten ieu, mana nu kadua? Nyaeta wawahidatun bitis'in. Tisina 80. Nah, sodakohna mah hiji. Mung diwalerna 80 ganjaranana. Tuh. Kitu Jang Sep. Cobi urang ayeuna milari keur ka saha ieu. Milari jalmi anu kumaha cenah anu kudu disodakohan sehingga ieu 80-na ganjaranna aya 80 kitu panginten. Nah, mana ke urang pesek nya. Nyaeta kanggo wahya alal a'ma keur kajalmi anu henteu ninggal kitu wal mubtala sareng jalmi anu kenging musibah. Urang sodakoh ka jalmi anu teu ninggal. Saur kasarna makan lolong kitu panginten. Tah atanapi kanu cacad naon kitu tah bangsaning nu kenging atanapi anu dina maisahna aya ali tasgir kakirangan kitu. Terus anu kenging musibah kitu sakomo dina zaman ayeuna seueur nuju zaman banjir nya kenging ka musibahan kabanjiran atuh urang sedekah ka dinya ya diwalesna ku Allah 80 ganjaranana. Urang hiji sedekahna mah nya mung hiji ngan diwalesna 80 kitu panginten. Nah aya deui nu langkung sae nu katilu. Mana nu katilu nyaeta wawahidatun bitis'i mi'atin. Tuh wawahidatun urang sedekahna mah hiji ngan diwalesna ieu teh 800 nya 800. Nah mana kangge sedekah ka saha ieu meni gede-gede teuing cenah atuh ganjaranna geus 800 meni 800 cing kangge ka saha wahia cenah ala zikrobal muhtaj ya wahia ala zikrobal muhtaj ta ala zikrobil muhtaj ta ka karabat anu caket ya, karabat saha bae muhtaj anu ngabutuhkeun anu priogi anu nuju beu nya aya karabat urang ya kaya ning wargi urang nuju priogi pisan pamatea mah tos ayeuna teu tuang 3 dinten ku urang dipasihan. Nah iyalah
bitis imiatin cenah sabaraha 800 wawalesna hiji sedekah nama ngan wawalesna 800 ageung ieu mah ageung pisan nya nu katilu ya tah hiji dua tilu nu kaopat ayeuna aya ieu nu langkung sae mana kieu urang pesek mana nu kaopat nya nu kaopat nah nu kaopat wa wahidatun bi mi'ati alpin cenah urang sedekahna mah hiji ngan diwalesna ayeuna mi'atun teh 100 alpin 1000 wawalesna 100.000 nah kangge ka satu ieu urang kedah terang sateu acan kanu sanes aya kedah tebih-tebih urang sedekah nya kedah tebih-tebih aya ieu di caket urang sabumi sareng urang kitu saha wahiha alal abawain nyata kadua ibu rama urang tuh kadua ibu rama urang teu kedah tebih-tebih kitu pangitanya tah urang sedekah ka mantena ka ibu rama urang mantena ageng jasana kitu kangge urang-urang moal jasa teh mulangkeun jasa marantena urang sedekah we ka anjeunna ngabahagiakeun kitu tah sedekah ka anjeunna hiji sedekah wawalesna 100.000 dibalikeun diuihkeun ganjaran ku Allah digentosan 100.000 ganjaran hiji sedekah tuh kitu pangitan tah aya deui nu langkung sae tah ieu nu kalimat langkung sae mana wawahidatun bitis imiati alpin urang sedekah hiji diwalasna majang sep sabaraha 800.000 ieu mah langkung seueur geuningan nya langkung seueur kangge ka saha ieu sedekah urang hiji diwalasna ku Allah 800.000 duit ka ngabludak gitu 800.000 seueur tah kangge ka saha tuh cing urang buka wahya cenah alal alimin au pakihin ka jami ka ulama ka ustad ka ajengan ka kiai ka habaib aya habaib mah bahasana kedah hadiah pami bahasa ayeuna sedekah kadang kawis nampi aya anu nampi aya anu henteu kitu tah urang pami sedekah ka jalmi anu saroleh ka jalmi ulama nya nu tadi teh kiai ustad saha bae anu ngartos anu pakih kana agama kitu ngartosna anu berilmu tapi ilmuna ilmu agama sanes ilmu dunya nah wawalasna saur tadi ge 800.000 urang hiji sedekah tuh 800.000 wawalasna janten urang kedah terang teh kitu di mana letak titik sedekah ka saha urang kedah masihkeun ieu sedekah ka saha jami anu bisa ayeuna ngaageungkeun sedekah pikeun ganjaran urang supaya ageung kitu ka saha jami nu mana nah apakah kedah ka jami apakah kedah ka kerabat atanapi kedah ka nu kenging musibah kitu sabaraha ganjaran nu kenging kana musibah sabaraha ganjaran ka ibu rama urang sedekah sabaraha ganjaran ayeuna urang sedekah ka ulama ka kiai ka habaib dumatakan kapungkur mah nuju panen naon wae kitu tah papelakan hoyong karaosan ku pangarsa ajengan urang sedekah naon bade huwi sampe kitu hoyong karaosan nah iyalah kapenaku urang seueur kitu seueur paedahna seueur ayeuna ganjaranna oge dugi ka 800.000 jadi teu keing cobi-cobi jalmi nu berilmu dina urang sedekahna ge wawalasna ge ageung 800.000 tuh urang kedah janten tujuan jalmi anu berilmu kitu pangitunya atur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.